Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangdang uday mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra, mudah-mudahan darana mang sadayananya eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalian wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar, like oge nge-share link dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan anu ageng tinu dipasihkeun anak ka Mang Anggang. Oge hatur nuhun kanu parantos nyalawer nya, mangga bilih anu nyawer kantun dikintunkeun bae kanu rekening tos tersedia kangge ngopi-ngopi mah gitu nya mitra. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Kaparayun sadayana. Dina kaayaan anu samodel kitu lubak libukna oleh Kang Bandar muyung lantaran kapegung ku si Cikal. Komo pamajikanana mah sasatna rek diaku dulu repet ku hinis sing saha anu sanggup nulungan mangnengankeun jodoh pikeun si Cikal. Tak. Urusan pameuli mah geus teu kudu dibalitungkeun ku lantaran anak munggaran geus tangtu pang diwowoina. Keur si Cikal sagala raja kaya teh sigana bakal diketrukeun. Lantaran kahalangan ku si Cikal, pikeun Kang Bandar jeung pamajikanana raja kaya teh henteu mawa kanikmatan. Komo ayeuna umur Kang Bandar geus manjing katompernakeun. Kang Arsomad teh teu tega ningali sohibna gering nangtung ngalang layung nya nepi ka jorojoy hayang nulungan. Kurek ngajodohkeun si Nyai ka si Cikal. Ari kaduana sigana kaerong ku Kang Arsomad yen usahana bakal leuwih maju lamun bebesanan jeung Kang Bandar. Kahayang manehna kitu teh kahartieun ku Kang Bandar. Malah sabalikna ayeuna mah pamajikan Kang Bandar anu ti pasosore atau anu ti poporoseh sababaraha kali manehna nyieun alatan supaya si Cikal patepung jeung si Nyai. Pamajikan Kang Arsomad oge lila-lila mah ngartieun naon sababna pamajikan Kang Bandar boro-boroan ka manehna. Tapi hate indung mah meureun beda. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae. Kaparayun sadayana. Kuring anu sakitu geulis narek dibikeun ka si Cikal anu kurang sampurna. Sanajan nya barugana mah walagri tapi ari hulang jentul kitu mah mata karunya si Nyai meureun saumur-umur kudu ngaladenan wae salaki. Kitu geureunteh sate pamajikan Kang Arsomad. Tapi dasar pamajikan anu solehah teu loba carita. Ngan antukna henteu bebeakan ngajurung anakna supaya daek diremokeun ka anak Kang Bandar. Mitra kaum dangu kulantaran kitu kaharti lamun indungna sok mindingan kalakuan si Nyai. Dina perkara ieu sigana kaasup inditna si Nyai ka pasantren anu sabenerna bisa jadi dianter ku Jang Adun. Palebah dieu hadi teu pati yakin. Tapi basa si Nyai indit lalajo wayang jeung Jang Adun mah eta diwidian ku mana. Tapi teu loba carita ka salakina anu harita teh keur nyetor kayu ragajian ka kota. Ngan basa kanyahoan ku Kang Arsomad Jang Adun dicarekan lak-lak dasar malah disebut si jambu atah sagarupa. Lamun si Nyai loba nu nganjing cai teh kaharti damehna teh kembang desa. Geus jadi sabibir hiji aya mojang geulis kawanti-wanti endah kabina-bina keureut beungeut ngadaun seureuh bibir galing ngembang dalima. Atur raraina anai hejo carulang dina seuri ngahudang wingit dina baeud matak deung deleueun si Nyai teh kawentar kageulisanana di salembur eta mah. Malah lain di lembur eta bae di desa jeung di wewengkon sabudereunana mah nyerahueun ka si Nyai anak Kang Arsomad teh kaasup Jang Adun anu lemburna jauh ti dinya.
Jang Adun nyaweun yen di imah Kang Arsomad aya listrik di Masigit. Cangna kamana-mana atuh puguh ngabandaran bordel teh los deui didinya. Tangtu ku sararea oge kaharti katurug-turug sigana emak si Nyai oge geus boga kareteg yen Jang Adun teh neundeun hate ka anakna. Atuh hate si Nyai oge sok ngekek leutik sabakurung. Maksud teh atuh si hate si Nyai oge sok ngekek leutik sabakurung lamun aya Jang Adun ngaliwat teh. Lamun geus ngadurudud motorna katonggohkeun sok rajin si Nyai ngintip tina hordeng jandela. Mana oge surti yen anakna aya duriat ka Jang Adun lantaran basa motor Jang Adun ngadurudud kungsi mergo si Nyai keur jajengkean di tukangeun jandela. Tapi dasar indung anu lantip tolo bacarita gancang weh ngaleos api-api tenempo sangkan budak teu kageureuwahkeun. Beda pisan jeung bapakna nu taya lian iwal teh Kang Arsomad teh lantaran geus boga pamaksudan unggal lalaki anu ngadeukeutan si Nyai kabeh digebesan. Babakuna mah dibintihan teh ku perkara harta banda atuh meh kabeh anu ngaheroan teh malundur sararea serab ku raja kaya Kang Arsomad kabeh jadi leutik burih teu boga wawanen. Ceuk maranehanana hunyur mapande gunung cecendet mande kiara. Bicangcam si Nyai mah sarua we jeung udag-udag kalangkang heulang jog-jog neureuy buah loa kitu ceuk kararea anak jajak ka urang dinya. Beda jeung Jang Adun lantaran manehna mah geus ngarasa boga angkeuhan teu pati keder ku beungharna Kang Arsomad nu matak basa dicarekan lak-lak dasar abong kena geus ngarasa beunghar. Pikeun Jang Adun mah teu neuteuli teuing katurug-turug asa geus bisa meuli hate mana si Nyai. Atuh manehna teh beuki teuneung dina kaayaan paciweuh ku bituna galunggung oge. Pikeun Jang Adun mah malah untung geus pasti si Nyai bakal kaluar ti imahna jeung geus pasti bapana moal pati mirosea lantaran riweuh balas nguruskeun harta bandana. Mitra kaum dangu, demi bapana si Nyai lantaran geus pasang subaya jeung Kang Bandar geus sababaraha kali ngajak Kang Bandar jeung si Cikal balak ecrakan meuneuh lauk ditambakan balong. Malah kungsi Idit sirip datang sabondoroyot ka Kang Bandar jeung anak minantuna ngadon nguseup di balong Kang Arsomad. Lila-lila si Nyai oge ngarti yen mahena teh direremokeun ka anak Kang Bandar. Ningali gelisna si Nyai, Kang Bandar jeung pamajikanna mah geus hayang jung wae nganteur ka balai nyungcung. Malah ti harita pamajikan Kang Bandar ngaku dulur ka mahna si Nyai. Atuh dina barang bere oge bro-broan. Tapi dalah di kumaha mitra, si Cikal sigana taya keturun ka awewe cacakan ka bentang desa nya kitu deui si Nyai ti barang ninggal ge geus ngarasa izin. Maksud teh nya kitu deui si Nyai ti barang ningali oge geus ngarasa izin sanajan disodor-sodorkeun ku bapana tementah. Tapi dasar budak bager keizinanna teh teu ditempokeun basa digentran ku bapana supaya maturan si Cikal rek ngawasuh leungeun ka pancuran. Tidak pur keneh si Nyai geus ngagebes tapi kumana anu jembar panalar sok di dalam paribasa hade ku omong goreng ku omong. Ari emakna mah tianggalna oge teu mikeun anakna rek dijodohkeun ka anak Kang Bandar teh. Tapi dalah di kumaha ada Kang Arsomad geus sakitu raketna jeung Kang Bandar. Kulantaran kitu basa Nyai ngiles ti bedeng sigana aya Rusia bisa jadi emana mah nyahoeun si Nyai teh indit dibarengan ku Jang Adun. Ngan meureun mitra diding-ding kelir Hadi jadi ngarti ayeuna mah pangna emana teu patina langsa. Sakitu geus sababaraha poe ditenggalkeun ku si Nyai. Geus katangarna kitu mah panulungtikan Hadi tungtungna dieureunnan di tengah jalan. Pang-pangna bisi awal akhir Hadi kababawah. Jeung deui harita teh Hadi mimiti loba gawe ku ngalongokan sakola pangungsian teh. Nu matak laporan ka Kang Arsomad teh ngan sapotong anu bisa jadi ngalantarankeun Kang Arsomad rada baeud. Katurug-turug sigana Kang Arsomad mimiti nyaweun yen Hadi ngarti kana sagala Rusia anu keur ngalalakon. Ari ingkahna si Nyai ti bedeng sanyana mah lain pedah bedengna pagegek teuing
lain sanajan di mana segala aya tur dinangna nengne siga nanggeuy endog bebereumna si Nyai mah kaitung budak bager manehna nerimakeun kaayaan bedeng anu saperti kitu malah didinya manehna geus mimiti betah sabab loba babaturan anu sapantar ngungsina oge kadinya. Tapi dina hiji poe kadenge bapana gegerendengan yen Kang Bandar geus teu sabar hayang ngawinkeun si Nyai cenah sakalian bade ngungsi ka Bandung. Sanajan yang hareupan perkara anu sakitu pentingna teu poho Kang Arsomad mah mikirna teh dipakaitkeun jeung piduiteun. Cenah segala waragad karyaan rek ditangkes ku Kang Bandar sanajan mehna ge ngarti yen dina adat urang Sunda mah nu mangku hajat teh pihak manehna. Pihak lalaki mah cukup ku seserahan malah di lembur hadi mah pan lamun aya anu seserahan teh katanggar ku saeusi lembur ari sebabna anu seserahan teh ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut cenah beuki loba abrulanna beuki luhur ajen calon pangantena. Babawaan munal seperti emas, berlian jeung duit jeung ipekah dipungkus rikip kadaharan jeung baju dibawana make dongdang. Babawaan nu sajena ditanggung, babawaan anu rupa-rupa. Aya cau sababaraha turuy, pare sababaraha pocong, beas sababaraha telebung, peuteuy sababaraha ranggeuy jeung kalapa sababaraha kantet. Teu poho sababaraha kompet daun cau. Salian teh eta aya oge jang capek rahemna kayaning opak ranginang kolontong ulen bugis jeung nu sajen-sajena deui. Lain eta bae tah geura kadenge aya nu rokat raket si horeng nu nanggung suluh ngahajaran catarana dijieun tina awi garing golondongan ari salangna tina awi tali atuh kadenge na rokat raket leuwih ngoncrang rokat raketna teh. Aleutan disambung kudu ngajaring jeung gebog cau anu hejo keneh geus pasti eusina kancra di tukang geunana disusul kudu nanggung hayam ngagarantung dina rancatan. Biasa hayam teh sok diselampan hayam jajangkar. Aleutan ditutup kudu ngagandengkeun teh nya lantaran aya nu beberelean 2-3 budak nurungtun domba. Atuh sepanjang jalan teh loba teu eureun-eureun di sarada mun aya juku sih jalan sok merod nu matak di aleutan pang tukangna sakapeung cenah sok aya nu nungtun sapi atawa munding. Lamun kitu geus tangtu hajat teh rame pisan. Ku datang na seserahan kacipta pagaliwota anu mangku hajat lain bae kudu someah ngabagiakeun panganten lalaki tapi oge kudu ngarawatan hayam anu ting gereplek di kolong imah jeung domba anu ting berele handapeun tangkal tacan kudu nyisit kancra sigana kuramena kitu karasa nikmat nu mangku hajat. Sakanyo hadi kitu prak-prakan panganten lalaki minang kamilu ngawaragankeun karyaan di lembur manehna. Ari saterusna mah kumaha pihak awewe bae buka aya namanya. Kitu cenah kajadian nu baheula teh mitra. Ku Kang Arsomad kaerong kumaha geunahna lamun sakabeh waraga jadi tanggungan pihak lalaki. Pihak mehna mangan kari sila ipis kulantaran kitu harewos ti Kang Bandar yen si Nyai rek dikawinkeun di Bandung teh pikeun Kang Arsomad mah asa ditonjok congcot. Tapi ari pikeun mana si Nyai mah beda deui. Cek hatena teh ilahar ngawinkeun di imah panganten lalaki eta mah ngunduh mantu kitu cek jero hate mana si Nyai. Sanajan kitu mehna teu bisa kukumaha ngan kaciri rada cuma limba ari rek balaka ka salakina teu wani mehna ingat kana piuruk indung bapana basa mehna dirapalan kudu tumut ka salaki nepi ka ayeuna eta piuruk teh dipatri dina jero hatena. Mitra kaum dangu balik deui kana lalakon patepung jeung Kang Arsomad di rumah teh sigana mehna geus meunang beja yen si Nyai teh lain minggat tapi ngadon tidirah bari masantren katurug-turug aya nu nepikeun yen si Nyai teh dipikayung yen si Nyai teh pikayung yuneun pada mikanya pada mika deudeuh tur dina bab igama lain wae leket ibadahna tapi kacida calakanana deui. Jadi ayeuna Kang Arsomad rada bingung tapi ari nyabit-nyabit jang adun mah tetep wae mehna teh heuras. Nya guru nuhun pisan baheula teh geus malurukeun si Nyai. Geus sadalila akang meunang beja yen mehna teh titirah bari masantren. Kitu cek Kang Arsomad. Atuh nuhun ari parantos ka pendak mah. Abdi teu kantos neraskeun milarianana margi kabujang kabeungkeut ku ngalereskeun sakola teh ya. Ulun hadi mengparkeun eusi hate na sorangan. Geuning saanyana mah jelema hade Kang Arsomad teh. Nah atuh ari Kang Kajang Adun mani geus sarupateun.
Salian Timotekar panjang adun teh teu jero-jero teuing. Sakolana tamatan semea, bapana sanajan geus teu aya ge pan baheulana guru tamatan kursus guru teh. Eta kitu pedah janji Kang Bandar teh. Minggu hareup Cek Kang Arsomad deui. ku akang rek dibawa balik da galungku geus rada rarep mun teu daekeun ge rek dipaksa weh. Omong Kang Arsomad sorana rada tegeug sigana hayang mintonkeun ka hadi yen si Nyai teh bener-bener leungit jeung ayeuna geus kapagi jadi kudu dibawa balik kitu. Beungeut Kang Arsomad katempo rada robah tina marah mah jadi maleukmeuk siga beusi eta beuleuh. Hadi teu bisa nanaon ngan sakadar jadi dog-dog pangrewong wungkul ngahaminan bari teu wani nyabit-nyabit soal jang adu. Sanajan kitu ku Hadi dipeper di dalam Ceuk Hadi ditinggalan Hadi di sakola barudak zaman ayeuna mah geus leuwih maraju tinimbang zaman manehna baheula. Geus rea pangabaruhna dina bab neangan jodoh. Lain wae tina maca buku tapi oge tina lalajo televisi jeung bioskop. Kulantaran kitu di sakola Hadi mah loba kolot anu tungtungna ngajejeuhkeun ka hayang anakna. Keur guntreng ngobrol jeung Kang Arsomad teu kanyahoan ujug-ujug beureg bae hujan gede naker sigana angkeb kuloneun gunung katiup kawetankeun. Atuh Hadi jeung Kang Arsomad buru-buru neangan pangiuhan. Tapi lantaran tatangkalan kabeh rigil, rada hese neangan jang nyiruruk teh. Untung aya batu anu rada gede, anu handapkeunana rada nyarang kedong. Kadinya Hadi jeung Kang Arsomad lalumpatan. Mitra kaundang harita teh Kang Arsomad mah rada katinggaleun. Kang Arsomad mah ngalengkahna rada hese sigana lantaran awakna anu bayuh-yuh teuing. Kapaksa Hadi meulaan sanajan ngan ukur sababaraha lengkah hareupeunana. Lantaran kaciri Kang Arsomad ngahegak, Hadi balik deui setengah nungtun. Alhamdulillah Hadi duaan nepi oge kana nyarang kedongna batu. Didinya Hadi cingogo duaan, Kang Arsomad beuki ngahegak sigana eungap beut rada geuneuk. Hadi rada leuwas ningali Kang Arsomad kitu teh, ngan untung tepat lila. Sanggeus reureuh katempona rada cenghar, meunang teu nyarita naon, atuh Hadi oge api-api teu malire kana kaayaan Kang Arsomad kitu teh. Hujan beuki ngagebret, ayeuna mah dibarengan ku angin anu ngahiu, ngan untung pisan datangna angin teh ti beulah tukang. Penyumputan rada kayuhan, sanajan rada remeng-remeng ketika jauhan katempo lahar nyurubuk di lamping pasir walahir kalandeuhkeun. Terus monteng mapai Cibanjaran girang. Dibarengan ku asup anu mulek rada kahilirkeun lahar teh mancal kana sisi walungan, tuluy ngabayabah ka tengah sawah, lahar anu geus ngendek sama mehna kakubur deui ku lahar anyar. Kitu jeung kitu we saterusna beuki lahar teh beuki kandel. Keur anteng ngawas-ngawas lahar, ti lebak kadenge aya nu tinggerendeng. Sanajan hujan ngagebret keneh sorana kadenge rada eces. Barang diawas-awas katempo aya 3 jelema patutur-tutur mapai jalan satapak. Tiluanana dikurudung jas hujan plastik sigana nu dua awewe ari nu hiji deui lalaki. Nu lalaki lempang ngagedig panghareupna, ari nu awewe ngisrik ngaluturkeun tukangeunana. Lantaran penasaran Hadi ngagentrahan sigana kadengieun nu panghareupna ngarandeug, anu duaan oge milu ngarandeug. Bari ngadedengekeun ti mana datangna sora, Hadi ngagorobok deui. "Bari arangkat ka mana kulan? Bari angkat ka marana?" Kitu Hadi nanya setengah ngagorobok. Nu ditanya rungah ringeuh bisa jadi maranehna teh heraneun, bet aya jelema di tengah-tengah reuma dina kaayaan hujan ngagebret kitu. Sanajan hujan ngagebret keneh bari ngiseud tina cang karedong, jung Hadi nangtung sakali deui mehna ngagorobok. "Bade arangkat ka mana kulan?" Sigana kulantaran geus katanger aya nu nanya kitu jelema anu panghareupna ngawalon. "Bade ka lembur." "Lembur mana?" Hadi nanya deui. Barang mehna ngajawab lembur anu rek dijugjugna seblak hate Hadi nyeblak. Geuning lembur Hadi kitu gerentes hatena. Hadi kacida panasaranana, bet aya jelema keur hujan sakitu ngagebretna rek nyuksruk lembur. Salian teh eta kapan lembur teh geus katarajang lahar. Kabeneran hujan geus rada raat. Hadi ngajak Kang Arsomad keluar tina pangiuhan. Mehna nurut, bari satengah ngorondang mehna mucungul tina handapeun cang karedong. Jurung kunung udang bari rada redegejegan. Babarengan Hadi turun ka landeuh ngadeukeutan jalan satapak. Lantaran anu tiluan teh dibarulan ku jas hujan tepet eces kana beungeutna. Tapi sigana maranehna bisa nilik-nilik sa Hadi jeung Kang Arsomad. Buktina sanggeus satengah
Setengah nah hadi turun tina lamping, jalma anu tukangna buru-buru muru Kakang Arsomad bari teu eureun ngawiwih ceuri. Kang, hapunten Kang, abdi geus kumawantun. Bari teu eureun sumegruk mehna ngomong, tuluy ngadeukeutan Kang Arsomad terus serikna ngarontok. Atuh bubuh Kang Arsomad teh ngarenjag. Reug mehna ngarandeg hareupeun jalma anu di bulan plastik anu rek ngarontok ka manehna. Tapi sigana kana sora eta jalma Kang Arsomad apaleun. Atuh anu ngarontok teh ditampanan ku manehna. Nya bener pamajikanana. Geus kitu we meureun kaayaanana. Sejongjongan hadi olohok mata si meuteun teu ngarti ku aya kejadian seperti kitu. Di tengah reuma keur hujan ngagebret dibarengan kulahar anu beuki leb-leban. Tapi sanggeus anu duaan deui nyampurkeun mimiti rada nyai-nyayan. Malah anu saurang mah nyurungkuy meh neumbrak ka Kang Arsomad tuluy nyuh kana tur Kang Arsomad. Kang Arsomad bati cuma limba tapi waleh teu ngarti nah pamajikanana ujug-ujug aya di hareupeunana. Jeung eta si nyai anu kokotetengan di teangan ayeuna geus nyuh kana indung sukuna. Bari muntangan turna pageuh pisan. Si nyai teu eureun sumegruk minta dihampura. Puguh we lain pikeun Kang Arsomad wungkul, pikeun saha bae anu nyang hareupan kayaan kitu mah piraku teu bingung. Hadi oge sarua hadi oge teu puguh cabak ngahulang asa kaburu pangacian. Demi anu saurang deui ngajanteng keneh rada nenggang sigana buntu laku atawa nungguan naon anu baris kajadian. Nempo Kang Arsomad masih tacan nembongkeun semu mehna ngajanteng di dinya. Sigana ku Kang Arsomad ayeuna kabade yen anu ngajanteng teh adun barang kanyahoan kitu beungeut anu tadina alum ujug-ujug robah jadi geuneuk meleuk-meuk. Panun rada molotot bibirna ngawat kumisna jiga anu ulang-ulangan. Bari ngoleset tina rangkulan si nyai gantawang we Kang Arsomad nyarekan adun lak-lak dasar ku kecapan anu matak panas ceuli. Si Atah Adol, si beungeut koromod, si Jambu Atah jeung rea-rea deui kekecapan anu langka kadenge sapopoe. Beki lila, beki nyeuneu, beki hurung ngagedur. Adun tetep cicing. Ngajanteng telemek teu nyarek. Nempo kitu hadi ngadeuketan Kang Arsomad sugan we rada lalar bari ngaharewosan istighbar. Pan Kang Arsomad teh jelema bari gama ceuk hatena. Tapi sigana hatena geus nutup, celina geus norek, panonna geus dilolongkeun. Sumumbuk mun umyung pakun layar jiun teh pangintennya mitra. Maehna terus bae ngaberu ngalajur nafsu ambek ngagugudag gantawang deui nyarekan adun ayeuna mah bari kekerot jeung ciciduh sagala. Sigana adun teu kuat ari di jeleh kitu-kitu teuing mah. Mehna ngoleset rek ngejat, si nyai jeung mana beuki tarik ngawiwiwuna. Rek ngalalerkeun Kang Arsomad sigana teu wani, ngan ceurik we beuki tarik balilihan. Adun anu ngaleos rek diudag ku si nyai, tapi bapana kaburu molototan bari teu reureuh nyarekan. Atuh si nyai bingung, komo deui mana geus samar pola. Demi adun mehna terus nyincring mapai-mapai jalan satapak. Ngan orokaya teu kanyahoan datangna ujug-ujug leab teh lahar ngalentab. Sigana ku monteng-montengna lahar teh mancal sisi walungan. Nepi ka ngalabrak pasisian reuma, sararea reuwas ngan duka kumaha di harita dibere eling. Lantaran inget wae yen lahar teh sok ngadodoho. Dewat hadi motot Kang Arsomad anu teu lepas di buntangan ku pamajikanana. Ari si nyai kaciri bingung, rek nuturkeun adun atawa rek milu ka bapana. Kacipta hatena teu giwur. Sigana teu wasa, tungtungna ngudupruk karumpuyuk siga dipupul bayu. Ti kajauhan kadenge suara adun ngageroan. Nyai, tulungan akang. Aduh lahar, tulung. Sigana adun ti kosewan ngaguliti kana lahar. Ngan saleab adun kagulung lahar. Kaciri keneh ku hadi leungeun roroesan tapi hadi teu bisa nulungan da keur ngagugulung Kang Ars. Mitra kaum dangu. Bari kokosehan hadi mapah Kang Arsomad nanjak deui kana batu urut pangiuhan. Tapi duka kumaha Kang Arsomad oge ujug-ujug ngarumpuluk beungeutna geuneuk beda jeung geuneukna tadi basa keur ngumbar amarah. Ngambekanana renghap ranjug leungeunna nangkeuk dadana bari teureun ngomong gegerentesan. Aduh nyeri. Kapaksa ku hadi digolerkeun dina taneuh anu becek keneh urut hujan anu kakarak-rahat. Rek neangan tilam daun cau kabeh geus rigil. Kapaksa Kang Arsomad digolerkeun dina taneuh anu baseuh. Sirahna sina nyanda kana lahunan pamajikanana. Kacirina beuki lila Kang Arsomad teh beuki parna bari teureun nangkeuk dadana. Pemeunteunna muringis nahan kanyeri. Hadi tagibur samar polah nempo si nyai masih ngarumpuyuk di lebak. Bibir lahar geus leb-leban meh ngahontal suku si nyai anu ngalonjor ka belah handap. Bari nangkuban manehna teu eureun-eureun ceurik balilihan. Tungtungna hadi oge ngudupruk digireun Kang Arsomad anu keur haharegungan. Ngan teu kendat hadi muntang ka anjeunna anu murbeng alam munajat dada disinglar tina sagala bala.
Hiuk angin ngahiuk dibarengan ku halimun anu hadet katiupkeun tina lahar. Langit beki alumhem, hujan buruh puy deui, gelap dordar pating jelegur ayeuna mah dibarengan ku labu karasa peureus kana beungeut bau ku ungkup hadi jeung pamajikan Kang Arsomad ngagugulung Kang Arsomad anu geus teu walakaya. Mitra kaundang. Pas sore di pajaratan pentaseun Cilose. Puluhan jalma ngariung taneuh anu beureum keneh kakarak rengse ngurebkeun. Sanajan poe geus meh reup-reupan ngariung tacan bubar sararea pating gerendeng kuasa disamber heulang. Dina mumunggang taneuh beureum ngalayah kekembangan ditungtung kaler nancep tetengger tina papan albiso anu dijieuna kawasna rurusuhan. Didinya aya tulisan Arab anu handapunana dijejeran ku tulisan Latin. Unina Haji Muhammad Arsomad dibabarkeun tahun 1820 pupus tahun 1882. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktosna Saeb Mitra cagela urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Kumaha? Mohon kabujang neng nong Mitra. Atuh nuhun Mitra kasadayana anu parantos manco. Urang mudah-mudahan tiasa patepang ngedangu deui enjing atanapi pageto nya neraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Lempang udah